nahanya orang saprak ngaji kalau kah jadi riweuh. Lah kalau kah nyalahkeun ngaji kayak lah orang kudu ditanya heula ya diri orang anu menang ngaji teh geus diamalkeun sabaraha persen ku urang. Jadi orang mah aneh, aya anu nyieun capek dunia, aya anu ditinggalkeun akhirat gitu. Orang mah aneh, ari anu nyieun capek orang teh makhluk na anu ditinggalkeun Gusti Allah. Tuluina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadauh inna fil jannati sanyanyana dina jero sawarga baban ari lawang. Maksudna mah aya lawang, aya panto gitu. Yuqalu anu disebut lahu itu lawang teh ad-duha, lawang duha. Pintu duha gitu. Fa iza kana maka di mana-mana aya yaumul kiamati poe kiamah nada maka ngagero saha munadin anu ngagero. Jadi pas nalika poe kiamah aya pengumuman gitu nya mun bahasa gampang nama. Dina speaker teh aya pengumuman kumaha cenah pengumumanana ainal ladzina kanu yudawimuna ala sholati duha. Ainal ladzina di mana ari jalma-jalma kanu anu aya maranehna yudawimuna eta ngadawamkeun maranehna ala sholati duha kana salat duha. Hada ari ieu maksudna ieu lawang ieu panto teh babukum eta panto aranjeun kabeh padkhuluhu maka kudu asup aranjeun kabeh hu kana itu panto birahmatillahi kalawan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis saha at-Tabrani al Imam Tabrani an Abi Hurairah ti Sayyidina Abi Hurairah. Jadi ya khobar ti Kanjeng Nabi nu nyaritakeun kitu nya saeutik kaayaan di sawarga. Jadi di sawarga teh aya kamar anu dihususkeun keur jalma-jalma anu naon amut ta'am gitu anu ngalembutkeun ucapanana ngalakonan resep puasa sunnah, resep salat sunnah dina waktu peuting gitu. Oge aya tempat cenah anu naon disebut Darul Paro anu kumaha anu moal bisa asup ka eta tempat di sawarga. Kumaha man paroha sibyan kecuali jalma-jalma anu non anu ngabungahkeun budak pirang-pirang budak teh. Oge cenah di sawarga teh aya naon aya lawang duha, aya panto duha, babud duha. Nalika poe kiamah atau nalika jalma engke teh di akhirat aya pengumuman kumaha di mana cenah jalma-jalma anu sok ngadawamkeun kana salat duha. Tah ieu panto keur aranjeun kabeh gitu. Asupna lewat ka dieu nu sok ngadawamkeun salat duha tangtuna lain salat duha hungkul maksud namanya salat farduna ge dilakonan gitu. Sabada salat fardu pek teh manehna teh resep salat duha. Maka eta keur eta jalma aya panto khusus. Nyata nu disebutkeun babud duha. Tah ieu teh kumaha lamun urang kabita kitu ku sawarga maka kumaha nya urang rek lewat jalur ka mana ya gitu. Rek lewat jalur ka mana rek lewat ku nu barahan ku kadaharan rek jalur anu lembut ucapanana atau rek nu mana gitu. Ya mangan pemberitahuan keur jalma-jalma nu boga cita-cita hayang ka sawarga tah aya kitu nya
anu teh tah ieu pagawean-pagawean anu nyababkeun urang asup ka sawarga teh saur Kanjeng Nabi. Ari kitu mah teu boga cita-cita ka sawarga nya teu kudu dilaksanakeun gitu nya. Atuh minimal gitu nya urang teh encan bisa unggal poe sapertina salat duha sakaburuna we heula gitu. Saingetna heula gitu maksudna. Aya alusna mah memang unggal poe gitunya diusahakeun diluangkeun waktu. Karena tapi urang misalnya teh sibuk, kadang poho, kadang naon. Saingetna we keur ingat salat engke ge kaditu mah meureunnan bisa istiqomah. Bisa istiqomah salat tahajud sak kaburuna we kitu mimitina mah. Memang aing ngadoa mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hayang unggal poe gitu. Tapi karena memang kaayaanana meureunnan urang kahiji meureunnan ku horeamna eleh wae gitu nya. Eleh wae ku horeamna, eleh wae ku segala rupana gitu. Tah teh keur engke pan ieu mah supaya orang hayang heula. Oh orang hayang salat duha engke pan pembahasan salat duha nu ieu mah dina beneran fikih teh ieu teh salah sahijina gitu nya. Salah sahijina padilah dina salat duha teh bahwa jalma-jalma anu ngadawamkeun gitu. Karena eta salat duha maka disadiakeun panto khusus asupna ge gitu. Jalurna beda. Saeutik-saeutik kitu nya diamalkeun. Jadi kadang mah kieu urang kadang nahanya orang saprak ngaji kalau kah jadi riweuh. Tah kalau kah nyalahkeun ngaji kaela urang kudu ditanya heula ya diri urang anu meunang ngaji teh geus diamalkeun sabaraha persen ku urang. Anu meunang ngaji teh geus diamalkeun sabaraha persen. Wah sanada teu diamalkeun nya meujeun aya teu diamalkeun. Memang urang ayeuna ngaji ge eta aya padilahna. Eta ge aya kaalusanana gitu. Eta ge oh kapunjulan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala daek ngaji teh apal kana ilmu teh gitu. Tapi kadang-kadang hanya orang saprak ngaji asa jadi ruwet kieu hirup teh gitu. Asa jadi susah kieu hirup. Lain nyalahkeun ngajina tingali heula diri urang geus sabaraha persen meunang ngaji diamalkeun ku urang. Ngadenge keur dina pangajian teh salat duha geus sabaraha kali dina mimiti urang ngadenge keterangan salat duha urang salat. Misalnya teh ngadenge dina pangajian teh tentang padilah salat tahajud, disaprak urang ngadenge padilah salat tahajud eta geus sabaraha kali urang salat tahajud. Amu toam sarua oge gitu nya. Urang menang ngadenge oh kudu sedekah. Tang geus sabaraha kali urang ngalaksanakeun naon-naon anu ku urang didenge atau meunang dina pangajian. Ya macam wah aing saprak ngaji mah riweuh. Tungtuna ngajina anu ditinggalkeun. Padahal lain salah ngaji nada emang teu diamalkeun siga urang aya berobat ka ditu ka dieu obatna tara diinum dijauhaneun siga erek cager but nu sok diinum wae obatna cantang tu cager kumaha tara diinum gitu. Jadi urang mah aneh aya anu nyieun capek dunia aya nu ditinggalkeun akhirat gitu. Urang mah aneh ari anu nyieun capek urang teh makhluk na anu ditinggalkeun Gusti Allah. Kuduna anu nyieun capena anu ditinggalkeun teh udag anu orang teh capek ku dunia aing riweuh ku dunia geus capek ku dunia tapi anu ditinggalkeun akhirat. Capek ku pagawean dunia tapi anu ditinggalkeun ibadah. Panan salah kuduna anu ditinggalkeun teh anu nyieun capek. Deketan ayeuna misalna teh orang Gusti Allah beuki deukeut ieu mah kalaka beuki Gusti Allah na kalaka beuki dijauhan. Atuh majeuna kalakah heuda anu nyieun capena anu dipentingkeun. Lain hartina misalnya orang capek ku pagawean eureun gawe tuluy sibuk ibadah lain maksudna mah gitu. Aya nu nyieun capena dipertahankeun gitu nya. Ari anu jadi sabab digampilkeunana ditinggalkeun. Jadi pan bingungnya salah aja orang. Kadang-kadang aing saprak ngaji jadi susah. Nah, ngaji salah itu. Tapi kan geus mau ngaji da asa anggar wae. Urang hirup teh asa kieu-kieu keneh gitu nya geus ngaji. Kela anu geus anu meunang ngaji ku urang geus diamalkeun sabaraha persen. Dan mustahil lamun geus diamalkeun sakabehna nu pangaruh kana kahirupan mah mustahil. Mustahil lamun geus diamalkeun misalna teu dina mun misalna dina 100% diamalkeun 10% lah gitu ku urang.
mustahil parobahan dina kahirupan mustahil gitu. Karena naon pan ieu teh da ilmu ti Kanjeng Nabi anu kaituna mah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manya non teh arahan ti Gusti Allah, arahan ti Kanjeng Nabi ngarahkeun jalma supaya susah, ngarahkeun jalma supaya ripuh kan mah mungkin gitu. Keur jalma nu iman mah pasti cara-cara atau kaifiah ti Kanjeng Nabi teh ieu teh jang mempermudah kahirupan urang. Mah salah ya. Ngaji epekan ditinggalkan ngaji atau ditanya dirina udah ngaji teh lain syukur di kayak nunggu amalkeun detik-detik gitu kayak kadituna ka rasa nya menang ngaji teh amalkeun kayak karena aya perubahan gitu. Oke nalika orang capek ke urusan dunia nu ditinggalkeun teh akhirat ibadahna anu ditinggalkeun teh padahal mah urusan dunia terus jalan ibadah ge kudu dipertahankan gitu kudu dipertahankan gitu ge keur jalma-jalma anu kumaha nya anu malaliki nya da manya agama ngajarkeun salah nya manya Kanjeng Nabi ngajarkeun supaya susah pan mah mungkin keur jalma-jalma nu iman mah gitu. Mudah-mudahan mantakan urang sok ngadoa salian orang dipaparin ilmu anu manfaat teh gitu nya sing dipaparin ilmu anu tiasa diamalkeun gitu saeutik usaha mimiti namanya hayang heula we ngamalkeun hayang euy kabita salat duha isukan teh kaburu keneh hayang tapi asal geus marakat keneh gitu nya geus marakatkeun mah salat duha jalanan sok sanajan misalnya teh ada orang mah kaburuna saminggu sakali saeutik gitu. Terus deh sholat tahajud namun sakaburuna lah gitu hadapan sok kaparangannya bengah beuting teh sok aya ngompol tapi da teu kaburu wae padahal mah mun 2 rakaat teh bisanya padahal mah gitu tapi ada orangnya sarua geus ngompol teh kalahkah sare deui we gitu ngompol teh sare deui atuh can kaburu misalnya teh geus ngompol teh can kaburu sholat rek peureum teh atuh dikir naon we heula gitu nya diisi ku ibadah gitu nya dikir nyalus nama sholat lah 2 rakaat tapi udah dasar bagian kereta orang padahal mah sok hudang sok lilir gitu kureungit teh mah kunaon teh ningali jam 2 keneh sare deui gitu padahal mah salat heula mah bisanya salat padahal mah gitu dan mudah-mudahan we ayeuna merencan kaburung ke mudah-mudahan kahareupna urang sing bisa ngalaksanakeun naon-naon gitu ya anu urang anu diajarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisna atau anu diajarkan melalui para ulama gitu nepi namakan ka urang mah nepi na teh di para ulama gitu ya nama kareknya alhamdulillah itu geus boga ya resepna tinggal nebus gitu jadi di mana aya naon-naon teh geus teh hese deui geus aya ilmu nama tinggal nebus gitu. Anu bingung teh urang pas teu apal naon pas kaparangan kieu eta hese kudu karek sibuk dengan resep gitu itunya saeutik gitu ieu teh pangbibita ti Kanjeng Nabi sok boga cita-cita ka sawarga amalkeun gitu teh cukup ku nyaho hungkul kan gitu teh cukup ku nyaho hungkul nyaho eta alus ngan leuwih alus deui bisa ngamalkeunana can bisa cenah kabeh mah 10% atuh gitu. Tuluyna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh